ya nilai budak beres di isukan kudu beres kumaha ieu nya. Pupung, ari pupung nuju naon? Cik atuh geura bantuan di dapur embu balaka keur ngumbahan tuh. Keur nyangu. Ai bapak mana? Pacar datang ti sawah. Kaju kumaha ieu urang? Deung kaguk ieu keur nunjakeun ieu lah tuh. Isukan kudu beres pan ieu. Alah budak teh teh belajar ku meuli eueureuna. Coba tuh hayang nanya ya ambu ai mana malam minggu sakamana wae. Nah, geranya saya nama mendingan ge geus beurang, geus narumpu sasahana na buruk. Heung, Bu. Kadang pungrak nyeuseut ieu nungguan si Ela heula kan bari si Ela. Bari si Ela jeung si Lani, Teh Fitri rek nyeuseut ka Cigirang. Oh, ai kitu orang sekalian di jalannya. Jadi dia mah seueur galengan aralit. Mun cara urang bahasa kasar galengan leutik, sekaha dewe lalabuk. Bu. Ela. Hayu, orang itu ke mana sih, Nak? Ka Cigirang biasa. Oh, hayu, gedeng ya? Ya kasihan dulu, Nak. Ani, hayu, orang itu. Hayu, Pung. Yuk. Kumaha sih Jaji? Si Jojo mah bagus kalau orang tuh. Karena mah orang hayang naon ge dituliskeun ke si Jojo mah. Hayang make up, hayang tiung. Kamari ge hayang martabak diturutin ke si Jojo. Syukur atuh ya bagusnya. Si Ella kamu si Jaju lah ya. Hah? Ya Allah, si Jaju juga itu botol kitu man daek Ella. Ya Allah teteh nu pentingnya bagus si Jaju teh. Itu si Ella uyuhan. Allah. Turut termos. Ai bagur mah Ela teuing. Heeh. Pentingnya bagus ayeuna si Jaju ka urang. Cek baca didorek kumaha ge cek urang mah ganteng dah. Aduh, yeuh Jaju mane mah untung amat Jaju siapa? Untung kepada Banget kok juga eta ogenan kastrol urut masak teh tutup. Ajin teh ini pentingnya bagur ganteng ka urang. Heeh, Teuing bagur mah. Biru jurege itu mah bagus. Beres. Anduk. Allah, salam bidadari aing geus amat. Wah. Ayeuna pesan. Astagfirullah. Dia orang lewat, gelis. Terus Namina sepupu, turun kolot, nah ada galak sih gana. Aisyah mah berburu jeung sepupu di bebek bake bolak bonte. Panas tengenahan amat, lain masalah gitu wah. Lain bener-bener gelis eta we, cuma dek padahal kayak penting dek kudu nangkeun ka imah na. Atuh kumaha carana dah, yang penting mah dek bisa menurut pendapat teh kumaha. Ya kunci Solusi motor ya. aya ya. Kunci naon Kunci maksudna? motor ya. Oh, ai motor mah siap ge. Ai Ye masalah. jigeur berangkat yang penting. Ai kitu nama urang berangkat dah kitu mah nya. Doakeun ya. Ya, assalamualaikum. Rokok bensinan. Yuk. Ganteng apa itu? Ganteng. Oh, ke orang ganteng. Gerak, kudu ditolak lanjang kayak teh si Ipung. Ganteng ke mah tuh. Beak tuh banget guys. Lumayan lah.
main ganteng. Coba ini kada si gana kurang iya, kurang bagus bukna ya. Apa? Asik dah. Pasti naga diterima deh kah. Cabut. Kenal mana? Susu bobogohan, cabak aja. Neng, Naon A? tadi siang ke mana? Kacai tadi tuh siese. Tos mancan. Tos jeung goreng simut. Aya tos mancen. Tos. Jeung naon ti? Jeung bancet. Nya jeung bancet mamna. Atuh jeung naon deui layana bacet ngumpul. Belut ke. Aya. Coba neng munduran detik. Kunaon itu? Geusna kelewatan. Insya Allah si Abi bisa wae ih. A, neng boga pantun jeung AA. Untuk naon tuh neng? Mungkin ya. Pintu satu jendela dua. Aku tahu kamu cinta aku, asal jangan dibagi dua. Lumayan rehe ya. Tidak tembus sih. Degan. Ya Allah, semoga diterima cinta aku. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok enggak Arek normal ka dia. Arek perlu kasih pupung. Perlu naon? Ngobrol wae kan yang pupung. Emang mana boga naon yang kasih pupung? Buka cinta tulus banget kan yang pupung. Pira ku anak aing balaban cinta ku sia. Emang saya boga naon? Terus boga sawah, terus boga kebo, terus boga mobil, terus boga motor. Ah, aing mah tah hayang teh ngajodokeun si pupung jeung sia. Anu geus aya segera balik ka ditu. Tah hayang aing ngajodokeun sia. Geus indit ka itu, spoting. Ge ka itu. Aduh. Pusing nih. Ingkeun ku dek lamu balik dek mau kebo. Loba teh. Pol tanggung-tanggung. Salamun. Bae dibawakeun. Sewot daing. Lah indah ke HP kurehe nya. Jelema galau teh nu ngechat, nu video call. Kumaha itu ieu malam minggu kieu da. Siang kumaha? Cuma kieu urang mun teh tolong ge. Hang urang ieu boga kabogo ke kieu teh. Kumaha tuh ieu solusina? Kurang anjang lah berenang. Tapi si Johan kemana ada cerita na ieu? Abi mah daek nempo eta jual beas eta budak. Ngajual beas kan usaha. Eta mana jeung nyangnya ka digawek wae kapos eta budak. Ngomong nama cenah gerek. Jeung anjang cenah eta beas 2 liter ini. Waduh, ngajak-ngajak teh Eta budak mah sombong balagur kan pola video kitu teh budak teh. Buka duit teh nya, tingkat ka urang. Terus tuh kan nyanyikan lagu galau dah. Ayo laguna deh. Lagu bumerang dah. Tuh neng gitu. Yudi. Pas sama tanya. Wah, sorry. Aduh. Weh. Timus. Mana sih ya? Mau naon saja. Coba dek Kang Diuk. Amat tiba lagu ngomong deui mah. Gitu mana-mana. Iya Gimana ya enak cerita non enak. Naon mana? Galau kenaon ya. Salah. Terus ngomongan aleng lah. Aduh, karunya 4 lo ada ke budak kurang ku karunya dak. Lah, ini tadi Mas ya nanya ke eta beas kumaha. Oh, eta mah urusan dek eta mah mana ulai ku campur urusan eta mah. Teu maksudna kan kolot ngawek wae ka urang ka budak. Da mah eta bisa diuruskeun lain masalah eta mah. Oh, kayak gitu. Oh, nomor orang kan ngebejaan doang sih. Ayo nama kieu wae dah. Geus segera balik dah. Deng yang serana. Ayo balik ka ditu dah. Saking tahu. Neng pupung. Enggak, gila. Emang benar.
Atuh bener tiba lagi jual mah bogo ka pupung. Nyawa teh lautan India jero na kos kumaha. Halnya mah leuwih jero cintana juham ka neng pupung. Nanaonan ieu nanaonan. Sampai di mana oge maneh mau diizinan ku aing mau setujuan. Cut. Saksikan Dan tonton subscribe Like dan komen hanya di Ganggu